Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa iza kana sareng di mana-mana aya naon albabu panto mukfalan eta anu dikunci pakro mangka kudu ngetrok anjeun hu kana itu bab birifkin kalawan leuleuy walutfin sareng lembut. Wa iza kana sareng di mana-mana aya lahu eta tetep kana itu panto naon jarosun bel paduko maka kudu mencet anjeun hu kana itu jaros biduni iz'ajin kalawan henteu ngagetkeun wala unfin sareng henteu ngagentak. Wa qad allamana sareng nyata ngawuru ka urang sadayana saha Allahu Gusti Allah adabal istizani kana adab-adab minta idin fi qaulihi dina dauhan Allah ta'ala maha luhur Allah ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Ya ayyuhallazina he jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina la tadkhulu ulah arasup aranjeun kabeh buyutan ka pirang-pirang imah ghaira buyutikum ka anu lian pirang-pirang imah aranjeun hatta tasta'nisu sahingga menta idin anjeun. Aya tasta'dinu tegasna menta idin anjeun wa tusallimu sareng maca salam aranjeun ala ahliha ka ahlina itu buyut. Zalikum ari itu pagawean. Zalikum ari itu pagawean teh khairun eta leuwih alus lakum pikeun aranjeun la'allakum moga-moga aranjeun kabeh teh tazakkaruna eta anu areling kabeh. Pa ilam tajidu mangka lamun henteu manggihan aranjeun fiha di itu buyut ahadan ka salah saurang fala tadkhulu mangka ulah arasup aranjeun kabeh ha kana itu buyut hatta yu'zana sahingga diizinan saha lakum aranjeun kabeh. Wallahu a'lamu bissawab.